Geus zaman aja geus teu aneh aya mah loba awewe nu segala bisa. Bisa ngalah duit ku sorangan, bisa ngurus budak ku sorangan, bisa jadi ibu rumah tangga, bisa jadi chef jeung bisa jadi pengurus rumah tangga sorangan. Ditambah deui bisa ngurus budak ku sorangan tanpa bantuan salaki. Tapi naha keukeuh we sok masih loba disalahkeun keneh. Geuning lamun budak geringan anu disalahkeun saha indungna. Lamun budakna teu pinter bangkolang anu disalahkeunna saha indungna. Lamun dina rumah tangga pangaboga anu disalahkeunna saha. Keukeuh awewe keneh mayarkeun teh boros teu bisa ngatur duit. Atuh da arek bisa diatur kumaha ari duitna saeutik mah. Bari zaman kiwari mah geuning pada arapal bebelian teh mararahal. Lain teu hayang neuneu nabung jiga batur. Bisa kacumponan pangabutuh sapapoe ge geus alhamdulillah. Kitu teh zaman baheula boga budak oge cukup ku dahar hungkul. Apal meurna zaman kiwari mah loba ka itu ka dieuna geuninganan. Komo geuning aya nama zaman-zamanna sarah lingkuh. Salakina anu selingkuh geuninganan keukeuh we anu disalahkeun mah awewe-awewena keneh. Majarkeun teh cenah introspeksi diri atuh. Bahkan aya awewe deui oge nu ngomong kieu. Da meureun we cenah kucal kitu teu bisa ngurus sorangan pantes we salakina selingkuh oge majarkeun teh. Eta teh sesama awewe keneh tapi masih bisa ngomong kitu. Bahkan aya mitoha anu mendukung kana perselingkuhan anakna. Majarkeun teh we cenah geus serahkeun pamajikan maneh mah. Geuning ca rumah tangga jeung pamajikan maneh mah pangaboga karena duit boros jaba mung gawe cenah teh. Mangkilang eta si awewe kula kuli unggal poe jang mantuan rosiko salakina. Nya balik gawe capek masih keneh kudu nguruskeun imah, nguruskeun budak. Tapi keukeuh we masih disalahkeun keneh. Bener jadi awewe mah sakumaha loba pengorbanan jeung segala bisa oge. Tetep pasti masih disalahkeun keneh.